Anjir, berat ay urang kabunga. Yes, yes. Kabunga deui ay. Ning curiga aya nu bogoheun deui ya. Naon nu bogoheun le? Bogoheun mana? Baheula aing diajak hoream baheula mah euy. Heeh. Latihan pramuka. Latihan Hoream aing sok mingat baheula mah kadang-kadang latihan pramuka teh. Heeh. Tapi urang henteu Oh, lain awewe mah lain. Mane mah urang ngomong can beres. Hayo we nu. Lain awewe. Lain jeung awewe teh. Oh, bisi lalajo mah pan biasana di dinya mah kikieuan mah geus pasti anjeunnya. Lain urang Aya nu bogoheun padahal. Entah lain ieu mah nya. Lain ieu mah. Atoh, Wah, luar biasa. atoh kulantaran baheula pernah ngiluan pramuka gitu. Hikmahna ayeuna kapangih karasa bener guru teh Brad euy ngalatih teh teu sia-sia Heeh. loba jasana guru ka urang ayeuna karasa mah Brad. Nya atuh guru mah. Naon di dinya rek ngiluan ieu? Nanti daftar hansip kumaha? Lain apa di desa teh pembagian sembako nanti Ya terus naon hubunganna anjir ajang baris berbaris pramuka kumaha itu? apa ari ngaran di bagi sembako mah ngantri baris berbaris teh tuh ngilu baris urang teh ngantri ket. Meni bangga. Ya, kadar ge anjir ngantri sembako. Moal aya lencang kanan moal. Ya gini. Teu kudu ngiluan pramuka teu kudu. Arek baris sembako mah teu kudu. Moal aya lencang kanan ya guys ya.